Wilujeng enjing pamirsa sadayana. Sampurasun. Patepang deui sareng simkuring Sheila Alika Jeung simkuring Najla Pandia dina acara SBDI Sabudeureun Indonesia. Pandemi COVID-19 memang ngarugikeun loba pihak jeung loba aspek dina kahirupan. Salah sahijina nyaeta kagiatan sakola. Lain kagiatan pangajaran wae anu kaganggu, tapi oge kagiatan di luar pangajaran sakola. Kagiatan di luar pangajaran eta teh ngawengku kagiatan ekstrakurikuler, kagiatan OSIS jeung sajabana. Salah sahiji sakola anu kapangaruhan nyaeta SMAN 3 Bandung. Mangga salajengna diteraskeun ku rerencangan abdi Adam. Pemirsa sadayana, simkuring tos aya di salah sahiji SMA nu kasohor di Bandung. SMA eta teh nyaeta SMAN 3 Bandung. Loba murid anu ngaku ngarasa kasulitan dina ngayakeun kagiatan di luar pangajaran. Salah sahijina kagiatan OSIS. Di dieu simkuring geus aya sareng perwakilan OSIS SMAN 3 Bandung. Wilujeng enjing Diva. Nah, di dieu abdi bade nanyakeun beberapa pertanyaan. Anu pertama, periode ayeuna teh kan aya pandemi ye. Aya keluhan teh nu dialamin Diva? Aya pangaruh anu positif jeung negatif dina kaayaan pandemi ieu. Namun khususnya untuk sekolah ada beberapa kegiatan anu kaganggu sapertos MPLS. Untungna panitia teh inovatif jeung pinter nganampatkeun teknologi. Alhamdulillah acara dilaksanakeun lancar. Kumaha respon ngeunaan kegiatan diajar di sekolah dibuka deui? Upami abdi lamun lingkunganna nu memungkinkan, abdi ngan satuju. Nu yang penting heula eta kesehatan masyarakat. Kita mikir secara inovatifnya sareng yang cara pikeun secara teknis acara. Atur nuhun Diva. Sakitu wae ti abdi kembali ke studio. Salajengna aya warta ngeunaan online school saatos iklan-iklan anu bade ditayangkeun. Hayu ngiluan cashback 77 di Ngopi. Kabeh barang biasa di check out Rp7.000 ku sakali pendaftaran. Hayu buruan daftar janten anggota Ngopi. Urang sadaya tos teu asing deui sareng anu ngaranna online school. Loba pro sareng kontra ngeunaan isu ieu. Loba murid anu ngarasa online school ieu teh teu efektif, aranjeunna ngarasa tugas anu kudu dikerjakeun jauh leuwih seueur ti pengajaran anu dipasihkeun. Peran sepuh di image ngabogaan pangaweuruh kanu jalana pangajaran. Tim SBDI tos ngarangkum infona pikeun pamirsa sadaya. Berikut liputanna. Online school kanggo sawareh murid dianggap teu efektif. Salah sahiji murid anu ngarasa kieu teh nyaeta Senia, murid SMA anu calik di kelas 11. Senia ngarasa tugas anu dipasihkeun teh teu saimbang sareng pangajaran anu dipasihkeun. Aya plus sareng minusna sih. Plusna teh urang murid bisa ngerjakeun hal nu sajen sabari diajar. Minusna di imah teh sok gandeng jadina bikin teu fokus. Offline soalna mun offline leuwih jelas materi nu diajarkeunna. Saran ti abdi guru teh ulah masihan tugas seueur teuing, ulah nepi ka waktu anu kedah dipake istirahat. Kalaka dipake keur ngerjakeun tugas sareng guru teh kedah ngajarna nu diseueurkeun, ulah masihan tugas wae. Janten dina isu online school ieu teh loba pro sareng kontrana. Aya murid anu tos siap adaptasi sareng online school, aya oge sawareh anu teu acan siap kusabab sababaraha faktor. Hoyong teh hoyong, urang sadayana kudu tiasa adaptasi karena kebiasaan baru ngawangku online school. Balik ka studio, Najla sareng Sila. Salajengna aya laporan live kaayaan di Jalan Kalimantan, Jalan Merdeka Bandung, Jawa Barat. Saatos iklan-iklan anu bade ditampilkeun. Oh, kamu punya sepatu? Hah? Pakai nih! Abibas menyediakan 50 model warna agar kamu tidak mati gaya saat jalan-jalan. Kamu sudah pakai sepatu? Udah dong! Sepatu, ya Abibas aja.
COVID-19 mere dampak anu loba dina kahirupan warga sapopoe, khususna dina mobilitas warga. Tim SBDI tos kasambung ke Aska di Jalan Merdeka Bandung sareng Diki di Jalan Kalimantan Bandung. Aska, kumaha kaayaan anu aya di ditu? Turnuhun aja, simkuring ayeuna pas aya di Jalan Merdeka Bandung. Situasi katingali tisieun ngan masih aya sababaraha kendaraan anu masih ngalewat di dieu. Situasina saeutik beda ti kaayaan saat can pandemi. Kulantar janten lumayan tisen. Ngan kusabab sababaraha kantor sareng mall tos buka. Janten mobilitas warga rek kapantau berjalan normal. Sakitu wae saya kembali ke studio Silan aja. Muhun Aska, hatur nuhun, salajengna Diki, kumaha kaayaan di Jalan Kalimantan? Hatur nuhun Sila. Kaayaan di Jalan Kalimantan kapantau leuwih sepi di pada saatan aya pandemi Covid-19. Pangkon ieu anu biasana loba mobilitas murid sakola, ayeuna janten sepi karena aya sababaraha kendaraan anu memang liwat ka jalan ieu. Sabab aya sababaraha kantor anu aya di jalan ieu. Sakitu wae ti simkuring balik kana aja sareng Sila di studio. Hatur nuhun Diki sareng Aska, pamirsa sadaya warta anu tos ditayangkeun mangrupa warta pamungkas anu nutup acara warta SBDI dinten ieu. Hatur nuhun pamirsa sadaya tos nyaksikeun ieu acara ti mimiti nepi ka rengse. Simkuring Najla Pandia, Sareng simkuring Sheila Alika, munggaran amit mundur, wilujeng patepang deui dina warta salajengna. Wilujeng Enjing, Sunda Jaya.